Pusing pikiran kahirup zaman ayeuna. Segala pengobutuh loba geuning, duit eueuh, ieu teh usaha nu ngirim duitnya, aya ongkos kunyung atau ka dia ngirim duit. Anjing goblok. Ayo goblok ieu mah. Aduh. Leunah kopi teh. Lain dari luar. Urang mah pusing heuh mikiran kahirupan. Zaman ayeuna heuh buburuh-buburuhna. Teu mahi wae rarasan teh duit teh sakeak heuh sugan teh ayeuna keur pusing kieu. Atuh kurunyong ngirim-ngirim duitnya euy. Aya injeumeuan. Nah ngacaprak kitu geuning sing eling. Sih, bet eling urang mah heueuh yang duit itu ya. Kumaha carana nya? Nyari gawe tuh. Itu saha euy? Aya motor. Iya meureun ngirim duit tuh. Ya kasihkeun nama lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok aja. Aduh, kepada Harun, oi. Gusti, segala aya yo. Lur, kumaha cager? Pan, eta tos didinya tah. Nyimpang lah dia urang teh. Ingat di dia boga babaturan we, inget-inget. Pan dia ge. Ya, oke sudah naik dan ngirim duit. Nah, babaturan dirinya apa? Ayo baturan malain eta wau di jalan nya opak kurunyung ka dieu nya. Ya we geus lah antepkeun we. Nun pisan yo. Terus yang mudut itu tadi yang mudut Gusti kan warung eta tutup bakar meureunanya. Lain anu kukuhna tos di mana? Palieu kawas nu lapar kaseukeus pot udut kopi batu minum kumaha teh? Aya tuh kudu bawaan sagala ye loba yo. Geus cicing. Ayo udut dia tadi teh kuat geus pugu yang udut. Aduh. Mang di mana? Ieu ge aya tuh. Can bea. Ieu ge ieu aya loba geus cicing tuh. Sok tah. Atuh bari ngopi bilang ngopi. Opo. Aya di ditu. 10.000-an. Dulu eta. Nah butuh. Lah, indah urang teh nanya teh tas di mana nya euy? Na kumaha eta kalah nembalan sagala. Setengah ieu mah. Sudah teh budak mah kitu. Nyaliwang. Nah, yang naonnya ngiriweuh-riweuh teuing ieu teh. Nyaliwang yang budak naon beunana? Nah, sarua wae le, budak-budak keneh. Seuk mah teu meunang, hayang udun. Parah. Sebelah ke menang tuh di itu 10.000-an tuh kudu pusing tuh kudu riweuh. Tenang, murah meriah. Aing mah teu nanyakeun seblak, nanyakeun sote cager henteu. Ji. Aya tulang. Aya ceker. Bisa tenang loba pilihanna. Loba. Engke kurang diatur. Ngajar naon kieu. Aing mah ngadegoan seuten ngirim duit di kalahkan parah kieu euy. Ih, kebenaran orang ya ngomong rese itu. Tadi tadi ngusep. Nungguin atuh Aing ngusep nyar-nyar ki atau Tuh, ayo pagi dulu mah. Dua wae lah. Nah. Jadi kita. Ya mah. Sapotong deui. Aing bea. Yo, wah. Nah, deh, jeung bensinna 100. Astagfirullahaladzim.
aing lamun teu wae. Nah, kan nguruskeun naonnya, salah sampai nguruskeun duit segala. Oh bensinan wa. Lain teu boga duit mah. Lain teu Aing boga. teh ngadadapun ngirim duit, ya, bukan ke 50 lah, ke segini tah aing rudet. Ya, yuk, ini. 100 wa, embung 50. Oh, wah tuh, beak tuh, wah. Iya ti dia tah aya 50. Oh. Tuh. Oh, duit mah. Oh. Dah yang 100. Embung 50 mah. Embung. Oh, sabar dulu lah. Aing. Baik. Sediklah, ini aing. Kamu singkeun di jalma kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing ngajak mana anu kitu euy. Babaturan lain. Aing bawa tuan bisa ngalahin teh wau di jalan euy. Geus mau pakai. Urang minta menit itu bere. Wah, jalma. Dulu imutkeun. Astagfirullah. Iya orangnya kurang iya tanya. Celina menyocokkan. Heuh saliwang geus main kana nyakeun teh cager aya sugan mah nyosok jero kana sagala. Ini euy. Nit. Jadi satu kumaha ya langkah selanjutnya. Aing kalah kadogol anjing mah duit kalah eueuh. Aing naik balik sen ketempuhan. Tek balik deh nya. Heeh. Terus Sing kena ke. aing geus susugu kalah beak teu puguh gerak. Ieu cimpring beak. Asal tamu widung duit kalah ka digarong kurang karuman minta duit. Ini parah nih. Ya, ini. Ya sudah. Ah?